Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai, larut dalam alam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Hai, sampurasun dulu coklat, ayeuna simkuring nuju sareng Abah di salah sawiyo sanggar di Kabupaten Pangandaran. Urang langsung kenalan wae. Abah, damang. Alhamdulillah. Aduh, Abah punten jenenganna saha Abah teh? Adwidi. Aduh, Abah Widi we nya Bahnya. Abah Widi. Di sanggar naon, Bah? Di Sanggar Badud. Badud, Rukun lingkup. Sawargi. Leres pisan. Nah, Abah, tadi dulur coklat oge parantos nyaksani sareng simkuring, nyaeta kamonesan. Proses latihan sareng, diajar sasarengan sareng Duta Napak Jagat Pasundan leres. Tah, kumaha Bah peraosana margi sanggar Abah teh salah sawiyo sanggar anu nembe ngiring aub sareng Napak Jagat Pasundan. Kumaha Bah? Alhamdulillah kanggo ti rombongan seni Badud Rukun Sawargi jadi ngaturkeun nuhun ka coklat kita anu nuju napak Coklat kita Napak Jagat Pasundan. Nah, ayeuna. Jadi ngarasa reueus atanapi bangga kanggo simkuring khususna sarombongan. Leres. Alhamdulillah nya Bahnya tiasa ngiring aubnya Bah. Mohon. Mudah-mudahan nanjer nih sanggar Abahnya. Amin. Tah, tadi ninggal mah ya prosesna atos beres. Ayeuna saurna bade tampil Abah teh. Insyaallah sareng bade tampil. reng-rengan leres. Sareng-rengan. Atuh pasian bocoran ka dulur coklat kumaha eta baris nu ditampilkeun teh naon Bah? Anu ditampilkan ya insyaallah Bang Tina Badud atanapi dogdog pami kapungkur mah terus aya topeng 2 anu istilahna muncek bahasa Sunda mah anu ngaruksak hama sareng anu ngusir hama tah mangpakeun bagong anu sok ngaruksak hama. Nah cekap Bah supados penasaran ya dulur coklat mending urang langsung tinggalnya Bahnya. Mangga. Dulur coklat penasaran sapertos simkuring urang langsung sakseni we nya Badud Rukun Sawargi. Sampurasun dulur coklat. Nah, tadi urang atau sasarengan ninggal kamonesan atanapi proses latihan sareng Duta Napak Jagat Pasundan. Sareng salah sawiyo sanggar di Kabupaten Pangandaran. Ayeuna waktosna urang nyakseni sasarengan nyaeta seni Badud Rukun Sawargi. Wilujeng nyakseni. Bukan tubruk. Kopi, tubruk, gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah.
kapungkur mapai laratan baheula ti mangsa ka mangsa kiwari diguar deui malar teu sasapejana nyutat titi mangsa titinggal sepuh baheula badut gelar wastana antep ku silih siloka sasmita gelar aheng karismana keur ngusir manah branta tarekah urang Sunda tina mangsa nyinglar hama nu ngarumpak tatanen sawah jeung palawija dur baduk ngenderkeun sukma jeung raga handarwan nyaksak kana dada hingga hama mabur duka kamana kedal bunga kedal bagja hama ilang laratana badut direka digaya jadi rineka seni ki Sunda.
nggak bohong, ruas. Tanya salah sawios ya, luar biasa. Iya hasil latihan diajar. Tuh sareng duta napak jagat Pasundan Kang Ega hatur nuhun, Pap Gondo hatur nuhun. Keren pisan tapi nyanyi rebas pisan. Dulur Coklat kemauan di bumi. Alhamdulillahnya mudah-mudahan orang sararea tiasa ngebudayakan kesenian orangnya Kang ya. Abah, Akang, Damang. Damang alhamdulillah. Ayeuna mah siap. Ayeuna orang silam sasarengan ya. Silam sasarengan. Abah-abahna aya tisim kuring. Nya teh kieu. Napak jagat Pasundan nu katuhu kaluhurkeun cing sumanget miang tandang. Gitu siap Abah? Akang siap? Oke. Dulur Coklat, ayeuna orang pamit, ulah hilap, tonton terus Napak Jagat Pasundan, YouTube channelna Napak Jagat Pasundan Official. Sareng ulah hilap di follow Napak Jagat Pasundan. Ya, hai orang silang sasayang. Dulur Coklat, hatur nuhun, coklat kita Napak Jagat Pasundan, miang tandang, hatur nuhun. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, Senang mengenang hati puas. jarum, jarum coklat. Saat santai, larut dalam alam bermain. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat.